Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Rajapati di Puncak Suji. Ayeuna kantun bagian anu ka 17 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun reunuhun laksaketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komen nya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyaklong teu ngana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Rajapati di Puncak Suji bagian anu ka 17 urang lajengkeun deui. Kumaha anu salajengna sor cikopina betor simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Teuing atunya cik kalembur mana kira-kirana anu baris muncakil hasilna. Kamana kira-kirana? Temal si Begang kalah Malik ngumahakeun ka si Karsa. Oh, kumaha lamun kalembur anu penting kamari di we Kang? Nya kalembur bojo monyet da loba keneh di dinya mah jalma-jalma anu laloba harta bandana oge. Acan kau bekabeh penting kemari oge Kang. Ceuk si Duleh ngasongkeun usulanana ka si Begang. Da moalna naon kitu? Apanan basa penting kamari? Jalma nu ku si laing dibadog duitna teh dipodaran lain ku si lain teh. Ceuk si Begang ngarasa hariwang. Henteu dipaehan Kang. Ukur dikadek we sirahna da teu parna sacoel. Jika nama kungsi mingguan oge bakal cager deui nu kitu mah Kang. Walon si Duleh deui nerangkeun ka si Begang. Heueuh atuh. Teu naon ari kitu mah. Ngan jigana penting ayeuna dewek moal milu euy. Sari laing we opatan. Keun bae teu kudu sagala dirampin sagala dibawa. Karena naon sakira barang mah hese jadi duit mah. Mending kawas kamari we rikip tapi geus muncakil duit emas tanu kitu nu penting mah deuleuh. Ceuk si Begang mere arahan ke anak buahna. Si Karsa katut baturna teu nyarita deui. Sajongjongan ukur pating haruleng. Teuing naon nu aya dina pikiran maranehna. Kusabab harita wanci geus ngagayuh ka sareupna
Seterusna sararea pakdik sesadiaan pikeun ke peuting ngajarankeun deui pagawean matuhna. Nyatana babadog rarampid ka unggar lembur anu geus dibadamikeun tadi. Wanci beurang geus kasilih ku peuting. Di hareupeun teras imah Mang Sukanta kata empok harita Wa Usro jeung Aki Usin keur aruplek ngobrol. Hayu atuh Ki, urang ka imah Pak RT heula. Urang babadamian bari sakalian nyeun rancang kudu kumaha lamun dinangke hiji waktu komplotan si begang daratang deui ka lembur urang. Nya pokona mah urang cacarita heula we jeung Pak RT. Ceuk Wa Usro ngajak ka Aki Uhi nepungan ka imah RT. Aki Usin maksudnya. Nyayu sakalian batur samberan sabab urang nu kagiliran ngaronda beding ieu. Punten lain sa ieu. Hayu sakalian batur samberan cing kira-kira sabara urang anu kagiliran ngaronda beding ieu. Cek Aki Usin bari jung cengkat tina tempat diukna. Angger we unggal peuting oge salapan urang ngaronda mah Ki. Mun peuting ayeuna mah meureun jadi 10 urang katambahan ku Aki. Engke we nyampuran nu sejenna mah da sore keneh ayeuna mah karek geliwat isya. Kelah kuring rek amitan heula ka Mang Sukantanya. Kojengkang geus kitu mah Wa Usro ngojengkang ngalengkah terus asup ka jero imah. Sanggeus bebeja tur amitan kanu boga imah. Satuluyna Wa Usro kaluar. Laju da lempang ninggalkeun imah Mang Sukanta sejarek muru ka imah Pak RT. Telila oge duana geus aranjog ka hareupeun imah anu ditujuna. Sanggeus urug salam jeung sanggeus dihiapkeun ku pribumi. Wa Usro jeung Aki Usin cing kalacat unggah kana teras. Sup arasup terus gugek dariuk dina kursi pareup-hareup jeung Pak RT. Telila pok Pak RT kadenge cumarita. Aya naon bangun anu dari nesna keur geuning wah Aki, ceuk Pak RT ngabagi reret kanu duaan. Pugu aya badamikeun kuring teh Pak RT ngeunaan kayan lembur urang anu dina danget-danget ayeuna pohara harenghengna ku kajadian-kajadian nu sabaraha kali tumiba ka warga lembur. Ceuk Wa Usro mimiti ngedalkeun pamaksudanana ka Pak RT. Oh soal garong teh nya kumaha atuh da kuring oge lain teu mikiran eta teh wah ngan kudu kumaha ngungkulanana. Sasatna apanan eta komplotan garong si begang teh lain bantrak-bantrakeun ilmu kabadukanana. Hampura we kamari kuring teu bisa lila ngalongok kanu keur kamusibahan nya ka Mang Sukanta. Puguh keur loba uruseun kamari mah kuring teh wah. Teu nanaon Pak RT. Da geus eungkeut cager ayeuna mah Mang Sukantana oge. Alhamdulillah sareata diubaran ku ieu Aki Usin. Sacidum batu saucap nyata geuning doana teh. Ceuk Wa Usro bari ngareret ka Aki Usin anu diuk gigireunana. Oh kitu. Nya syukur atuh ari Mang Sukanta geus cager mah. Ngaturkeun nuhun oge kuring ka Aki. Sakali deui hatur nuhun Ki. Ceuk Pak RT bari ngareret di barung ku manggut ka Aki Usin. Jadi kieu ieu teh Pak RT pangna kuring jeung Aki Usin ngahajar nepungan ka Pak RT teh aya sora sawang geuning eta Pak RT. Sora sawang tetangga eta mah sok we tuluykeun wah. Oh nu tetangga kieu tujuan kuring teh deui bener pisan. Taya deui anu rek dibahas sarta
padung dengkeun ku kuring lian ti pasualan garong komportanana si Begang anu sawatara minggu-minggu ka tukang geus mindeng ngaranjah sarta babadu ka lembur urang. Malah apanan nepikeun ka nimbulkeun korban jiwa sagala. Tah kulantaran eta ieu Aki Usin timiti peuting ayeuna nepi ka peuting-peuting saterusna mah rek milu ngaronda cenah hayang milu ngajaga lembur. Percaya kuring mah ka Aki Usin dina daratangna deui oge eta komplotan garong ka lembur urang. Pastilah Aki Usin mah mampu ngahalangan jeung ngayonanan eta para garong. Lain kitu Aki ceuk Wa Usro nadaskeun deui ka Aki Usin. Aki Usin unggeuk tandaning satuju karena naon rupa anu diomongkeun ku Wa Usro. Oh kitunya teu naon atuh ari kitu daek mah nya ari Aki daek mah teu naon. Dasa tadina kuring teu nitah ngaronda ka Aki teh dumegeus kolot Aki teh. Tapi geuning kuring oge ngaku jeung apal ngeunan Aki nu luhur ku ilmu jembar ku pangabisa sarta masagi ku pangarti. Nya mudah-mudahan we atuh eta komplotan garong teh sagancangna bisa dielehkeun ku Aki ki. Ceuk Pak RT memang manehna jeung sakabeh urang lembur dinya rapaleun saha ari Aki Usin nyatana seorang kolot anu weruh ku ilmu jampe pamake. Nyatu ari puguh kuring geus bebeja ka Pak RT mah kuring jeung Aki Usin ayeuna rek nyampuran heula nu lainna we nu kagiliran ngaronda peuting ieu. Ku rarasaan mah moal daratang ayeuna komplotan garong si Begang teh. Tapi teu nyaho ketang. Anu pentingna urang kudu sayaga di dieu we ulah nepi ka Cileureun. Ceuk Wa Usro mungkas caritana. Satuluina Wa Usro jeung Aki Usin tarurun ti imah Pak RT. Laju laleumpang mapai-mapai jalan lembur. Rek nyampuran ka batur-baturna anu kabagian tugas ronda peuting eta. Wanci peuting geus mimiti ngagayuh ka janari leutik. Di kiduleun jalan lembur anu berasna ka lembur Bojong Monyet. Katempong aya sabaraha jirim anu pating juringkang leumpang bangun anu saruhudnaker teu kadenge ngaromong jongjon we da leumpang ngajugjug ka jero lembur. Sanggeus araya di satengahing lembur reg maranehna ngarereunkeun lengkahna jen narangtung panona rarat-reret ka sabudeureun eta lembur. Teu lila pok nu panghareupna nu katelah si Karsa minangka anak buah kahijina si Begang nyarita ka baturna nu tiluan. Tuh di jero imah itu aya kandang mundingna mun teu salama aya kana opatna euy. Indungna wungkul jaba deui. Hayu urang cokot ayeuna ulah loba nyarita langsung we bawa tungtun ku masing-masing hiji sewang. Ceuk si Karsa bari tunjuk ka palebah kandang munding anu aya di tukangan hiji imah. Alah ridu atuh ari kudu ngabadog kebo maka apanan ceuk si Begang oge urang ulah babadog anu hese. Ulah nu hese kang nu gampang we anu sakira-kirana jadi duit gede. Nengan anu rikip di bawana tapi gede hasilna kitu ka. Teu malah si Duleh rada teu pati panuju kana parentah ti si Karsa. Ari si lain nya heueuh lamun gampang neangan nu jiga kitu mah deuleu. Tapi pan hese hayang seperti kitu teh kamari mah kabeneran we. Geus teh montong loba protes deuleu. Hayu urang cokot ayeuna kebona. Bisi kaburu aya ronda manten anu nangenan. Riweuh ke teh hayu. Cek si Karsa rada molotot ka si Duleh.
antukna bring we anu tiluan teh laleumpang nuturkeun si Karasa anu leuwih ti laleumpang mulu ka kandang munding. Tapi karek oge meunang sababaraha lengkah teu kanyahoan ti tukang ngeunana kadenge aya nu nyarita di barung ku nyentah. Hei, rek naon sia? Los-losan kadinya. Rek kabadog munding sia kabeh teh. Hei. Barang opatan marali bre di tukang ngeunana geus ngajajar sabaraha jirim jalma keur ngajaraga. Nu panghareupna teh lian ti Wa Usro. Di gigireunana aya Aki Usin ngajega kalawan pinuku sayaga. Urang ajar sia wanian ngahalang-halang kana pamaksudan dewek. Na sia can apal kene wae saha dewek jeung batur-batur dewek sugan hayang dipodaran sadesa kabeh teh. Cek si Karasa bari nyeureudeg ka hareupeun Wa Usro sabatur-batur. Mireungeuh kitu Wa Usro nepi ka mundur sabaraha lengkah ka tukang. Saeutik oge manehna mah teu wani ari kudu ngayuran balad-baladna si Begang. Nyatana si Karasa sabatur-batur. Tapi Aki Usin mah teu saber atawa geumpeur. Srog mehna maju ka hareup pok nyarita ka si Karasa. Si laing nu kurang ajar mah sia bangsat. Sangunana pisan babadog ka lembur batur. Tarlangeus jeung bari adab sia nepi ka nebarkeun pati zagala. Ye dewek pituin urang dieu moal rek ngantep kana laku jahat sari laing sagabe di Legarong. Cek Aki Usin teuneung jeung ludeung naker teu ringrang sumawona hariwang yang hareupan si Karsa jeung batur-baturna. Dasar aki-aki peot hakeun jurig deuleu. Wanian nya capek kitu ka dewek. Tong boro pantaran sia nu geus karing ngaruang anu ngarora sarta jarak jagoge eueun waranieun ka dewek mah deuleu. Ngadon sosrok kojor, jamiun, tule, sumed. Cacag gi aki-aki euy. Cacag gi aki-aki lebokeun tetelot euy, tuman euy, cacag. Cek si Karasa kalah marentah ka batur-baturna. Sedangkeun manehna sorangan ngadon ngajantang bari ngarekepkeun kadua leungeunna di dadana. Teu ngadua kalian deui marentah ningali lawanna ngan ukur pangawakan aki-aki. Ningali lawanna ngan ukur pangawakan aki-aki jiga kitu mah si Karsa jeung dua urang baturna langsung pating sarabrut. Bari nyabetkeun masing-masing pedogna kana awak Aki Usin. Wa Usro jeung anu sejena uat kapating ngalenyap ngarasa power ku kolebatan bedog para garong anu pating selebar rek ngarah kana sakujur badan Aki Usin. Cerela celeng hut. Tapi teuing kumaha mimitina ujug-ujug si Duleh jeung dua urang baturna nyaho-nyaho pating garoak bedogna racleng maracleng jauh naker tina ceklanana. Si Karasa jeung ngeduaan hampir bareng pating koceh. Awakna pating kedebut nyarang korah luhureun dapuran jauh. Mireungeuh kitu si Karasa nepi ka molotot. Sabab manehna oge teu nyaho teu kumaha mimitin. Nyaho-nyaho tilu urang baturna geus pating kedebut bari pating gorobok. Sawatara eta Wa Usro jeung anu sejena ngarasa kaget kunyaksian garong-garong ujug-ujug pating carengkang jiga kitu teh. Sedengkeun Aki Usin manehna teh tadi katempo can ingkah tina tempatna. Masih keneh ngajega dina sikep anu pinuh ku kawaspadaan. Kunaon gi? Nah dikumahkeun eta garong-garong tadi ku Aki ki. Cek Wa Usro netep seukeut kana beungeut Aki Usin anu masih museurekeun paneutepna ka hareup. Tadi kukumah apanan ku Wa Usro oge katempo Aki mah tadi oge keur nangtung tingkah ti dieu walon Aki Usin pondok. Urang ajar saha tadi nu narajang ka batur-batur dewek sia kaki peot.
Cek si Karsa kitu nate bari nyeredeg ka hareup. Gagabah ya. Montong sok tutudingan gitu dulu fitnah sia bangsat. Apanan Gus ya oge katenyo dewek mah tadi oge ngajedog di dieu can ngalakukeun tindakan naon deuleu sia. Tembal Ki Usin teh eleh kasar nyaritana teh. Setan buah aki-aki turunan jurig jarian sia mah. Tapi dewek moal sieun deuleu. Najan sia boga ilmu jurig oge. Rasakeun dia. Ya. Barang jeung nyarita kitu sau. Badog si Karsa nyurubuk rek ngabudal badilkeun beuteung Aki Usin. Tapi kajadianana sarua jeung anu tadi. Si Karsa nyaho-nyaho. Cengkang ka tukang. Badogna ngacleng tina ceklanan. Saterusna manehna kadenge gegerungan bari nyekelan dadana anu karasa nyeri jeung panas jiga anu direrab ku ruha. Pupugu jol ieu ngadon galau goleran luhureun tadus ya. Cenah tadi ngajakan gelut. Ayo sia harudang. Montong ngerakeun gegedug sari lain deuleu. Si Begang ngaran gegedug si lain teh nya. Atuh sekalian we tadi ku si lain ajakan mesa kalian dewek ngawarana deuleu. Cek Aki Usin ngahehe bari ngabagi reret kanu keur karoko sodan di luhureun lemah. Si Karsa jeung batur-baturna teu narembalan. Kalah malancerong Ki Usin. Bangun anu ceuceup pisan. Saterusna maranehna pating karuniang harudang. Bari pating puringis. Pok si Karsa nyarita. Dibarengan kureng hapranjug. Awas ya. Awas aki-aki pewat. Kejadian beding ieu kukuring rek dibejakeun ka pamimpin dewek deh. Moal lila deui oge. Ieu lembur bakal ditumpur ludeskeun sia. Daguan pokona mah sia aki pewat. Ceuk si Karsa bari buri albun celik nahan amarah. Jadi moal diteruskeun atuh ieu gelut teh. Atah geuning sari laing mah teu beda jeung geuyeub apu. Karek sakit oge geus tuuntupan ngalawan dewek. Memang aku dewek sari laing teh geus dikumahakeun. Teu paruh teuing sia. Walau Aki Usin ngahaja nyeceleh jeung ngoconan ka si Karsa. Kadeng sia dewek geus nyaho. Pasti sia ngagunakeun sihir deuleu. Licik sia mah. Dasar aki-aki turunan jurig jarian. Hayo urang marantog, urang laporkeun ka si Begang. Sakalian mah dilaporkeun ka pemimpin utama Kaki Jumha. Moal balik ngaladenan aki-aki turunan siluman mah euy. Hayu mantog euy. Geus ngomong kitu mah terus we si Karsa ngaleos di hareupeun Aki Usin. Dituturkeun ku baturna. Lempangna katempo rarampeolan jeung dadaligdegan jika jalma anu geus mabok ku cubung. Sanggeus si Karsa sabatur-batur pating laleos di dinya. Pok Wausro nyarita ka Bausin. Beuh sakitu geus sidik eleh ge masih keneh we babaung ki. Kumaha atuh ari geus kieu ki? Da pasti bakal aya buntutna kajadian dieu teh. Garong anu tadi bakal bebeja ka gegedugna nyaeta si Begang. Malah teu mustahil lamun nepi ka laporan ka pamimpin utamana nya ka si Jumha teh anu cicingna di wewengkon Sumedang. Kumaha lamun geus kieu ki? Ceuk Wausro nembrakeun ka hariwang tur ka salampangna ka Aki Usin. Anu sajana oge sarua sapamikiran sapamadagan jeung Wausro. Tapi teh anu nyaritana naon deui ukur nareuteub ka Aki Usin kabeh oge. Nyatang tuh atuh ari bakal laporan ke gegedugna mah. Apanan tadi kumaha susumbarna. Cek si Garong cenarek bebeja ka gegedugna. Teu naon, da memang kudu ditumpur ludaskeun. Nya sakalian nyi gegedugna katut sakabeh anak buahna. Lamun lembur urang hayang aman ti maranehna kitu oge. Keun
ulah teuing hariwang kana hal nu can kajadian kumangge we dina prakna daki oge moal samata-mata daek jeung sanggup lamun teu dibarengan ku rasa tanggung jawab mah walona Ki Usin ngaregreugeun kana hate wa Usron. Nyatu ari kitu mah beki mudah-mudahan we aya pitulungna syariatna ti aki hakikat mah tinu murah aslina pangeran nyati murah asina pangeran. Reka mana deui atuh ayeuna Ki kuring mah setik oge teu nyangka lamun komplotan si Begang bakal datang deui ayeuna ka lembur urang. Biasana nu geus-geus mah sok saminggu sakali atawa 2 minggu sakali. Tapi nah ayeuna mah meuni unggal peuting noron datangna teh Ki. Teu nah ngaranna oge jelema jahat da moal nyarahokan aturan. Sakahayang jeung sakadekna we meureun. Rek unggal peuting, rek saminggu sakali, rek sabulan sakali oge kumaha hayang maranehna we eta mah. Mending urang ka gardu ronda deui ayeuna mah hayu sagedeung deui oge sungguh ieu teh. Kadeng eta sora bangkong geus kangkengkong di rawah. Atuh sanggeus kitu mah bering we. Wa Usro jeung Aki Usin diiringkeun ku nu sejena ngarabring laleumpang muru ka gardu ronda. Sedengkeun si Karsa jeung batur-baturna anu tiluan nyaeta si Duleh, si Jamiun jeung si Sumed memeh wanci subuh maranehna geus anjog ka imah atawa markasna. Teu loba catur keblus-keblus we opatarna langsung arasup ka jero imah. Di jero kasampak si Begang gegedugna keur diuk dina kursi bari nundutan. Udu dina leungeunna oge katempo calacahna nepi ka ampir sajengkal bakat ku teu dikenyot-kenyot meureun. Barang ngadengi aya nu pating gurudug si Begang nepi ka molotot nyasatna asa kabetak keur nundutan. Nakuna naon sari laing Karsa mending ngaruas si laing masuk ka jero imah teh. Mana beunanganna geuning jiga nu lalengok kitu sia Karsa. Cenah cek si Begang bari cengkat tina diukna terus ngalengkah jenang tuh. Boro-boro bebeunangan Kang. Puguh kuring sabatur-batur oge memehan cilaka mun teu kaburu lumpat mah Kang. Tapi tina kayaan keur kitu nah atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.